Yoy pisan. Raksa Art Production. Simkuring bade nyarioskeun budak hideung. Riwayat anu kapungkur. Pangapunten kasadayana bilih aya lepat mugi tiasa ngamaklum. Dina hiji riwayat aya hiji raja. Raja ieu lain raja kabeutina gedang asak lain. Raja teh anu ngageugeuh di nagara Pasuruan ngaranna. Ari bojona mah biasa we geulis raja mah. Da malum raja kaceluk kaun-aun kakoncara kajana pria jujuluk adil palamarta. Tengah hinggilang kancana nganggo makuta binu kasiri tineretes ing sosoca asta gangga wiratanu perta asta. Asta panangan gangga iku banyu wira arane wong pintar tanu iku mangsi perta iku kalam. Ciri jelema pinter aya mangsi, aya kalam, aya leungeun, curat coret bisa nulis. Kitu ciri jelema pinter. Ari raja kagungan bojo teu daekeun boga anak bingung. Nyareat mah nyareat. Sama sakali teu daekeun kagungan putra. Raja mikiran berang kalawan peuting tetep hayang boga anak. Neng, cing kumaha ieu teh akang hayang kagungan putra. Rumah tangga geus sakean puluh taun sareng anjeun. Mana kaayaan parantos sepuh kieu? Duh, ka atuh cenah Kang. Ieu we saur bojona. Da buguh jeung abdi mah henteu tiasa kagungan putra. Abdi senang kalayan ridho Kang, langkung sae nikah deui we, kasaha terserah akang. Nah, ku bager-bager teuing. Jadi akang kudu nikah deui. Sae abdi senang dunya akhirat. Jadi anu akhirna raja kapaksa milari deui pi bojoweun hese milari nu model kitu istri teh miwarang nikah kaceroge. Barang menak hijirana anu sae budi pekertina titinggalian si raja. Barang gancangna riwayat nikah ka eta hiji istri, alhamdulillah teu lami eta istri teh bobot mak dudu sasasi. Barang beres nikah teu lami ieu bojona raja teh nu anom bobot Pak. Sasasi, 2 sasi. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan. Cek raja tereh boga anak. Barang dugi ka 8 bulan, barang nincak ka 8 bulan, aduh Gusti, beteung mani geus gede. Cek raja, watir nih nyoba wewe reunuh teh. Kitu pan kaum ibu teh nasibna. Numetak panggede-gedena dosa lamun anak ngalawan ka indung bapa. Indung ngagegemol anak ti sabulan nepi ka 8 bulan. Asalna geulis jadi jore kajeun indung mah. Dangdanan asalna pantes jadi teu pantes kajeun. Coba iduh dulur lamun lempang ditenyo ti hareup menikos tentara nanang ke tamur. Ditenyo ti tukang persis kalapa doyong meni geus nyentrik. Benernya Bu? Pake gemol anak. Lamun nekees kengan garalang gorolong we. Eueuh kangeunahan. Nekees nang karak ngungul kos ungulan keusik. Rek nyangigir nyeri asa nulak. Rek nang kuban sieun betus. Tinggal salakina mah nu boga dosa nyerengit depan. Laju nek ngalahirkeun si indung leungeun ge nepi ka mereket ngaheujeunkeun anak kesang tinebuk salamar-salamar kaluar. Nah aing paeh, nah hirup. Narohkeun diri kaum ibu bapak. Bereset lahir kadunya alhamdulillah salamet. Nyang hunyar we ibuna teh kurang leuwih 40 poe sakumaha orai tapa. Hamarurung nage aya 10 poe menyebu.
barang dahar nu pait-pait di dahar, dahayang geura cager kajeun. Dang daunan sagala di dahar ngan teu baralak dipake lalab mah. Wah hayang geura cager. Tengah peuting inung mah jeung ngeunah hees goak ceurik anak hayang nyusu, teu weleh inung mah ngasongkeun susu. Ngadenge sorak reungit ngopepang leungeunna sabelah deui ngilangan reungit. Kajeun mama jeung bapa ku reungit ge asal si Nyai si Kasep. Inung nyaahna ka anak. Laju bapana geus deui pelengkung meh hudang. Ngadenge loba reungit babantu ka pamajikanana. Bari mamawa lampu tempel hayu we disunutan tah si reungit nu untupna bilik teh. Ku nyaah ka anak. Ai samping disolendangkeun rasaan make calana ongkoh we. Mani geus teu inget kanu dihanap. Pikiranana di jero imah ieu ka pamajikan mah da teu pati era ai anak geus hararees pikiranana. Tuh ku nyah-nyahna ka anak. Teu nyaho anakna nu dua melotot bete hees. Cek anakna teh bu bapa ngalaan reungit mah teu diurusan. Cicing saulah gandeng bisi eraeun. Jadi bojona raja teh bobot salapan sasih barang beres anu akhirna cunuk kana waktu dengan kana mangsa bojona raja teh ngalahirkeun. Barang ditingali teh anakna lalaki cuplak puseur dibere ngaran Pamanarasa. Bojo raja teras lahir. Barang ditingali lalaki anakna, barang cuplak puseur dibere ngaran Pamanarasa. Nya si raja teh bungah anu teu aya hinggana kagungan putra. Nah pala sadere, barang parantos lahir ieu nu anom, kunaon ieu anu sepuh bobot deui alias reuneuh, aya ku aneh. Saur eta bojona raja akang ieu patuangan jadi gehgeran barang akang kagungan putra aduh Gusti abdi teh bobot geuning sasasi. Bener cek raja euy. Tibareto we atuh rek melendung mah euy. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan bojona nu sepuh lahir. Waduh muju raja ya. Barang bereset lahir ditingali putrana teh lalaki deui bae. Barang cuplak puseur di ngaranan mah eta teh Sunu. Bereset lahir deui bojona anu sepuh, barang ditingali putrana lalaki. Barang cuplak puseur dibere ngaran Sunu. Sunu ngaranna. Bener cek raja ya. 2 cenah boga anak. Nya barang beki ageng si murang kalih teh. Pamanarasa nyangkin ageng, Sunu nyangkin ageng. Barang parantos ageng sering dipasihan nasehat kuramana. Pamanarasa ieu teh dulur anjeun Sunu. Tetep maneh kudu nyebut kakak. Sebab masih keneh kolotan ieu seolah-olah. Masing bener anjeun pangheulana lahir ka dunya. Kumaha diatur maneh kudu ngabogaan pikiran ka Sunu. Sunu teh anak nu kolot. Sae bah. Sae cek Pamanarasa kumaha bae. Da abdi mah jeung dulur. Tah ayeuna bapa rek masrahkeun nagara. Ka aranjeun sebab bapa geus kolot beusi teu aya umur. Di mana bapa teu aya umur uruskeun ieu nagara ku anjeun duaan babarengan. Barang raja lantaran boga rasa parantos sepuh ieu teh titip Kasep ieu nagara kudu diatur ku maneh. Masyarakat bawa kana jalan kasalametan dunya akhirat. Masyarakat supaya baroga amal ieu nagara ujang kudu dibangun. Sunu Pamanarasa supaya masyarakat urang balik ke alam akhirat salamet keuna baroga amal. Bangun ieu nagara.
Naon kepentingan masyarakat kumaneh kudu dibangun tah eta teh termasuk ibadah kitu pala hadirin geus urang oge nagara urang anu penting ku urang kudu dibangun sebab urang kudu mikir merdeka geus 33 tahun penting masyarakat di negara Republik Indonesia ieu kudu ngabogaan rasa syukur kana kanikmatan ti Allah dibere merdeka. Sing ingat baheula zaman dijajah ku Tangkurak si Matahejo. Sing ingat baheula zaman dijajah ku Jepang melak jarak sisi jalan nang karak teu marangi daharan. Ayeuna geus merdeka make teu muji syukur ka Allah. Apalagi sekarang zaman Orde Baru. SD Impres ka unggal Poloksok. Rehab madrasah, mushola di tiap-tiap terminal, masjid di tiap-tiap asrama aya, singgar tol sarolat dulur. Subur mamur alhamdulillah. Tah maka kudu dibangun ieu negara. Tah ieu si raja masrahkeun ka anakna anu dua. Ka Sunu palayan ka pamanarasa. Barang teu lami ieu si raja teu damang wales, ana teu damang cunuk kana waktu, ninggang kana mangsa ieu raja teh dugi ka pupus. Ngantunkeun bojo, ngantunkeun putra, ngantunkeun masyarakat anu salingkungan eta negara. Ngantunkeun masyarakat raja anu masyarakat ieu di sekitar eta negara Pasuruan. Anu ayeuna dipurasana eta si raja anu akhirna ieu neh nu boga kakawasaan putrana Pamanarasa jeung Gusti Sunu. Ai Sunu pala saderek berdeketanana teh jeung para alim ulama. Malah Sunu masantren di mana di Kiai Aji Luhung anu aya di Babakan Kembang. Ari Pamanarasa mah boro-boro daek ngaji, boro-boro daek ibadah. Eueuh deui bae gawena Pamanarasa sajabat ngarempak larangan Allah bae naon barang nu diharamkeun oge kumanehna didahar. Ibuna geus teu neurak nganasehat. Sunu oge geus teu mengpan nganasehat Pamanarasa. Ibuna geus teu kuat nganasehat Pamanarasa. Rakana Gusti Sunu Pamanarasa. Anjeun ulah sok wani-wani ngarempak larangan Allah. Lah Kang ora keneh. Kitu we jawabna. Beusi meunang akibat di akhir. Manusia kudu sabener-benerna hirup. Kudu bersih. Ceuk Pamanarasa ngora keneh Kang. Anu akhirna ya Gusti Sunu masantren di Kiai Aji Luhung di Babakan Kembang, elmuna pasegi pinuh ku didikan agama. Berang peting pikiranana hayang mawa masyarakat kana jalan kahadean supaya masyarakat salamet dunya akhirat. Sunu berang kalawan teuting mikiran hayang mawa kana arah jalan kasalamatan dunya akhirat kasadayana masyarakat. Ai Pamanarasa dulur lain kadinya tujuanana. Sunu mah hayang subur makmur negara teh hayang aman gemah ripah loh jinawi. Supaya bro dijuru bro dipanto ngalayah di tengah imah masyarakat teh. Pembangunan supaya beres. Fakir miskin supaya kapelihara. Tapi Pamanarasa berang peting. Sapara kanca rerencangan manehanana anu tukang bajidoran. Tukang mabok-mabok. Eueuh deui anu dirancanakeun teh hayang ngabunuh Sunu. Ieu manusia nu eueuh didikan. Ceuk Pamanarasa, kaula moal bisa boga kakawasaan di ieu nagara lamun Sunu aya keneh. Benar ceuk anak buahna. Sebab kaula teh
dulur sabapa. Kaula moal boga kakawasaan lamun kakang Sunu aya keneh. Tah ayeuna barudak pikiran kudu kumaha jalana ieu Sunu supaya korban. Jadi pamanarasa emutanana istuning kana kajahatan melulu anu dirancanakeun jeung balad-balad manehanana hayang ngorbankeun Sunu kumaha bae jalana. Manusia nu kosong tina didikan agama ceuk pamanarasa barudak ayeuna kieu akalna ieu. Urang ngalalauk yuk. Urang penat itu cai. Laukna anu kacida lobana. Sunu urang ajakan ngalalauk. Sangeusna Sunu aya di cai, maneh ulah meleng. Di mana meleng Sunu gentos ku batu. Sebab lamun langsung kurang samata-mata dipaehan, urang era ka masyarakat. Tapi lamun keur ngalalauk, urang bisa alasan Sunu kekencet ku batu. Bener. Kajahatan pamanarasa jeung balad-baladna rek dilaksanakeun nyaeta menep cai rek ngalalauk. Sunu dipanggil ku pamanarasa, hayu akang urang ngalalauk. Hari Sunu mah teu ngagaduhan emutan naon-naon anu akhirna turun ka hiji cai barang meleng Sunu digentos ku batu. Pitulung tinu kawasa Sunu mah teu beunang digentos ku batu, teu beunang Pak. Eta nu dipake ngagentos kana deui kana batu, batu nepi ka hancur. Gagal. Gagal ieu. Pamanarasa. Naon kagagalanana ku sebab Sunu teu beunang. Sunu boga pikiran wah lain lawaneun ye. Pamanarasa akang matiris rek hanyat mulih Sunu. Wah gagal perjuangan. Jadi pamanarasa ngarasa gagal nek ngabuduh eta Sunu. Anu akhirna pala saderek geus ngarancanakeun deui, geus ngayakeun musyawarah deui pamanarasa. Kudu kumaha jalana? Ceuk pamanarasa. Sakabeh balad. Ayeuna urang ngagali sumur anu jero. Turuban ku maneh sing rapi, laju urang ngayakeun kumpulan di dieu. Sunu urang bere kursi anu deukeut eta sumur. Di mana rapat geus beres, Sunu urang jorongkeun ka sumur. Bener ceuk baladna. Jadi pamanarasa mutanana istuning nimulkeun kajahatan bae ngarah bae ka Sunu supaya Sunu teh korban. Anak buahna ngagali sumur kurang leuwih anu puluhan meter eta jorona sumur. Anu akhirna dirarapi eta sumur teu lami ngayakeun undangan, ngayakeun kumpulan. Sunu teu gaduh emutan naon-naon. Barang ngayakeun kumpulan beres kumpulan, masyarakat marulih Sunu dijorongkeun kana jurang anu pohara. Teu solor diurugan kege paeh sorangan. Ulah diurugan paulah. Tah didinya pamanarasa teh surak-surak, bunga-bunga, tetela Sunu teh ragag moal teu paeh. Ai papatihna pat nagara mangku alam mangku bumi. Anu ngageugeuh eta nagara sajaba ti budak anu dua. Anu digawena jujur kalayan bener. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu Sunu ka mana. Teu nyaho rag-rag kana jurang. Pamanarasa dina peutingna ngayakeun pesta-pesta rame. Mestakeun Sunu anu geus rag-rag. Kulantaran Sunu pitulung ti Allah nu Maha Kawasa, Sunu tenete teras bae hanyat kaluhur. Eta Sunu teh dina sumur nu sakitu jorona bisaeun hanyat kaluhur.
cek sunu ragag kula. Teras sunu langsung ka mana kanu keur pesta-pesta. Barang sajroning keur pesta rame, keur sedeng asik pamanarasa, datang sunu assalamualaikum, kaget kabeh. Anak buah pamanarasa laluncatan, buar-bar. Pamanarasa mogok. Aya naon pamanarasa irame amat? Pinter pamanarasa, Kang. Salaresna abdi teh keur ngempelkeun balad. Keur mikirkeun akang ku sebab ragag ka sumur, maksudna abdi rek nulungan akang. Cek sunu teu kudu ditulungan akang bisa hanjat sorangan. Eta sobarna sunu sobar. Sugan boga pikiran pan sia ngajorongkeun aing ih henteu keun we. Allah nu langkung uninge, Allah nu langkung bijaksana. Barang gagal deui pamanarasa, bingung taya hinggana 2-3 bulan nagara aman gemah ripah loh jinawi. 4 negara mangkuala mangku bumi ningkatkeun kawaspadaan sebab pamanarasa katingali beda deui tingkah polana. Tarata libadunya wa intola umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakod banahu tahadama. Pamanarasa dunya hayang kusorangan, padahal dunya seperti impian. Teu aya bedana urang keur ngimpi. Mani asa bener boga truk 20. Mani asa bener boga kol 20 beca 50. Teu nyaho ngimpi. Keun be antep. Di mana nyaring jam genep najis tepelak hiji-hiji acan. Ayeuna jelema nu ngumpul-ngumpul dunya, nepi ka poho kana salat, poho kana ngaji, poho kana mayar ipeda, poho kana ngaluarkeun zakat, poho kana jariah, poho kana pembangunan. Manusia nu model kitu persis teu beda ti ngimpi. Keun we antep parangsana moal maot meureun. Ana geus maot najis sarangeui ge nu ka bawah. Pelekna ge teu ka bawah. Rasain di situ tuh. Arata libadunya wa intala umruhu wa nala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakod banahu tahadama. Kitu sunu mah gawena tengah hariring. Barang dina hiji waktu pamanarasa dipanggil ku sunu. Kaset pamanarasa ka dieu. Aya naon ka? Kieu. Akang penting niis di guru akang di babakan Kemang di Mama Ajengan Kiai Ajuluhung. Duka 1 tahun akang duka 2 tahun. Ieu nagara titip akang masrahkeun ka anjeun supaya subur makmur, supaya pembangunan beres. Geroh masyarakat bawa kana jalan kaselamatan dunia akhirat. Ulilah cek tukang pencit, memang ku aing keur diat teangan melengna, ayeuna rek hees leuwih tibatan meleng. Jelema hees teu eling. Dasar milik. Sunu teh nyarane dina tatangkalan banget kutunuh, biasana sunu sok sare wancih kitu. 2 logo jo bunga taya hinggana
pakakasna kabeh golok nu sarareukeut dikaluarkeun ajianana uduk parung cigulewa cikangkengan serak cimande tanjakan beraja musti tajim leleb betara karang ilmu banyu pancasona betara sang sapu angin sapu inyuk sapu pare kabeh sapu dikumpulkeun anu akhirna kumaha dulur barang rek diemat ieu Gusti Sunu aya sowara euneur cek sowara menang paehan Sunu rasakeun akibat ka diri anjeun barang aya sowara nyileuk ieu dua logojo ka eta leuweung pinuh ku tentara eta leuweung titingalian eta nu rek mencit teh tatangkalan hanteu aya jara di serdadu ayo pencit hayang nyaho anu akhirna dua logojo ngajerit bari mebetkeun golok tulung sebabna nyobalad anu pinuh di eta leuweung Sunu dugi ka hudang aya naon mang aya naon Gusti teu sanggup abdi Gusti kunaon ieu kunaon ieu golok meni amal ayah kunaon Pak teu sanggup abdi maehan Bapak ai kitu rek maehan Bapak Pak terus terang abdi diparentah ku pamanarasa salaresna jalan ka leuweung teh lain ku sebab teu aman kaayaan di kota nu penting abdi diparentah ngabunuh Bapak abdi teu sanggup Pak ya Karim pamanarasa teu puas kaula lamun teu paeh jadi maneh tadi parentah gede kulianana aya sakinten Pak teu sangka ayeuna lamun geus kieu kaula teu paeh kumaha jangjina nu mawi Pak abdi mah cunuk kana waktu ninggang kana masa sebab jangjina lamun Bapak teu paeh teh abdi anu bakal dipaehan ku pamanarasa deueuh teuing khawatir cek Gusti Sunu dedeh teuing Bapa mah khawatir ka maneh teh hayang boga kulian rek maehan ka Bapa anak Bapa ayeuna teu paeh maneh bahaya kulian teu meunang jiwa maneh meureun malayang Pak abdi mah sadaya-daya Bapa mang kieu kuring khawatir mamang lamun dipaehan mang ayeuna mah kieu mang supaya mamang bisa nyarita yen kuring geus maot kitu nya ngan carana kieu mang ayeuna pangalahkeun gegetahan cing getah naon nu aya di leuweung ala dua logojo diparentah ngala gegetahan ku Sunu getah-getah nu aya di leuweung dialaan ku dua logojo eta teh getah nu aya di leuweung barang geus kumpul getah karet getah nangka getah sagala-gala tangkala nu aya getahna barang geus kumpul getah cek Sunu bener sae ieu getah wayahna ayeuna meulem kayu mang supaya jadi areng keges jadi areng tutuan sing alus dua logojo nurut bae meulem kayu teras jadi areng di tutuan anu sakitu alusna parantos Gusti tah ayeuna hijikeun jeung getah kocek sing asaknya mang barang getah dikocek ke jeung arang aduh Gusti mani hideung jeung herang mani sakumaha cet tah alus mang ieu tah ayeuna peperkeun kana leungeun kuring coba napa teh barang dipeperkeun kana panangan Sunu napa sakulit sadaki teu beunang aduh Gusti pageuh geuning sawios kieu mang nya tah ayeuna kuring cet ku mamang supaya hideung awak kuring rahayat moal wauheun nemetak sanajan mamang nyaritakeun kuring geus paeh kaanteur mang supaya mamang salamet supaya mamang boga duit lamun kuring teu dihideungan engke rahayat kapanggih jeung kuring bahaya mamang
Ye supaya rahayat teu kauheun ka kuring, mamang sanajan ngomong kuring geus paeh cocok mah. Eta sunu akhlakna model kitu. Jadi nek dipaehan teh lain dipaehan talogojo. Kalah kadibere kangeunahan supaya menang kulian. Gusti meureun Gusti hideung gaduh salira teuing kula mah asal maneh be sararenang. Kula mah hideung ge teu naon-naon. Supaya maneh salamet. Ai Gusti bade teras ka mana Gusti? Kula mah rek leuleungan we. Dua logojo segruk nangis bingung taya hinggana ieu mah ratu teh nyaan ratu adil sobar tawakal ka Allah. Era dua logojo. Gusti jadi ayeuna kedah diulas sarila Gusti. Ayo. Gara ulaskeun ku maneh. Diulaskeun pa ieu dua logojo sami reumay cipanon ku sedih. Salira anu sakitu saena dugi ka hideung dicek. Tinggal huntuna we bodas tah ayeuna mah doa biduanya arokaya Gusti ieu golok kedah aya getihan ka dieu gampang nyeun getih mah golok duanana diciduhan ku sunu barabai jadi getih moal bisa tuhur mang lamun can kanyahoan ku pamanarasa hae gara balik dua logojo golokna diciduhan jadi getih. Teras gancang mulih logojo barang datang ka karaton pamanarasa. Barang dipariosku pamanarasa mamang kumaha sunu teh geus korban parantos Gusti. Bener ta ieu bener. Kakara kula nyekel nagara kawasa bener ya. Laksana bener pinter di mana euy di leuweung Gusti. Ya kuliahna keur maneh ieu. Percaya kula ka maneh. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung ieu ka mana sunu. Ibuna geus nangis wae. Pat nagara mangku alam mangku bumi ka mana ieu sunu? Duh kabu. Tindakan pamanarasa beda. Masyarakat istuning dibawa kana jurang kasangsaraan. Sunu ilang tampak rana. Dipilari kababakan gembang sunu parantos muli. Sareng sunu nete-nete banurung siit mapai-mapai pancaniti leleuweungan kaleuweung nu geus teu kasorang ku sifat manusia. Urang leuweung kabeh ngiring ka sunu monyet-monyet oa-oa. Bangsa binatang-binatang anu berupa monyet kabeh ngiring ka sunu dianggap sunu manahna. Sakabeh monyet-monyet bangsa sulili jeung oa kabeh ngiring ka sunu dianggapna sunu teh manahna. Aratalibadunya wa intola umruhu wanala minadunya sururon wa an'ama kabanin bana bunya nahu pa aqomahu falamas tawamakod banahu tahadawa niar we sunu salirana unggal poe nyangkin alit ganti poe nyangkin alit barang akhirna ieu sunu dongkap ka ujung kidul ka sisi basisi laut jadi budak leutik sagede umuran budak umuran 7 tahun awakna hideung meles eta sunu teh nongkrong we dina karang sisi laut ngahariring teu aya eureunna elingkeun ya pitutur kasakabeh dulur-dulur pikir teh ulah takabur elingkeun siksaan kubur sabab urang bakal mati nyawa di
punutku Gusti manan kudu ati-ati ibadah masing kumati karasana kersa karat kadung kaliwat-liwat kana ibadah ngaliwat mungalampahkeun salat kalih kulon aya aki-aki keur nguseup kakarak menang lauk balanak hiji-hijina barang ret nenyok ka beulah wetan aya nu nongkrong hideung cek aki-aki modar aing ayeuna mah ye moal salah ieu teh jurig laut meureun Gusti cilaka aing ka mana ngejat cek aki-aki nu keur nguseup tidinya nyawa papisah dicabut ku malaikat harita ganti ngaranna ngaran asal hanteuneula nyamperkeun ta budak hideung ki geus meunang laukna aki tuh cek aki-aki dikeremus aing moal salah ya waduh Gusti mana eueuh nini eueuh jelema nyamperkeun ta budak hideung ya aki-aki matana geus cucuring latan wae waduh ka mana aing ngejat ye ki kulan nemalan we keung oge mana laukna ieu lauk balanak ngan hiji coba ki kuring hayang ngaraosan kana lauk coba beuleum nurut teh ku aki dibeuleum sajoroning meureum lauk ge si aki-aki pikiranna geus asa rajit rupana beres lauk aing dikerekeb ye waduh barang geus beres meuleum lauk di dahar tak ku budak hideung ki kulan gawe aki ngan nguseup sumuhun cenah kumaha atuh ai teu nguseup mah ki kieu nguseup ngajala ulah dihalkeun teuing ceuk budak hideung kuring mere nasehat ieu sebab ngajala jeung nguseup sanajan bebeunangan loba moal bisa dipake babana malah urusan ngajala mah bener ku siluman-sileman mah balager moal daek heureuy apasna nu ngajala ki ku caah dengdeng baheula aya 3 jelema Kisarah Kisahara Kiserah dongeng ta budak hideung tapi ieu si aki-aki matana mah teu meleng ye nubruk ngejat aing ai Kisarah gawena tukang ngajala beurang peuting aya di cai kabawa ku caah anu gede papisek awakna ki nu metak lamun aya kayu palid kabawa caah disebutna sarah ai Kiserah tukang tani malah hayang nurunkeun kana ilmu katanian ka incu putuna ngan kaburu maot ki tapi sanajan Kiserah maot tetep tina hasil pertanian serah masuk aya bae yen teuing sangu kacida bodasna serah masuk aya bae ai Kisahara tukang ibadah malah manehna hayang munggah haji ngan kaburu maot tapi sanajan kaburu maot manehanana tetep ku anu munggah haji ayeuna ai sahara mah kabawa bae kitu ki sumuhun ki aki hayang boga duit mung ya hoyong kieu ayeuna akalna ki lamun aki hayang boga duit dengekeun ye kuring aku anak waki aku anak laju engke jual ku aki aki nyaon teu ayeuna ye aya sudager geus 2 bulan neangan budak hideung boga order ti urang Mesir can meunang ki tuh ayeuna di tengah laut tuh bener di tengah laut keur neangan budak hideung bakal dibeli ku urang Mesir mahal ki mun tak kuring perlu
Aku anak aki lamun aki hayang boga duit. Eta aki-aki bingung taya hinggana nah bener ya teh nu hideung rek mere duit ka aki teh kacida bungahna meureun aki teh kudu mulung anak lamun datang eta sudager meureun ku aki dijual ka eta sudager kitu meureunan kadahna aki teh meureun bener ki pura-pura kieu aki teh lamun datang sudager teu boga duit kitu aki maraban geus teu bisa nek dipikeun ka laut teu tega kitu nya ki pura-pura sedih aki cenah teu naon bener weruh sadurunge winara budak hideung teh lain samanea teu lami datang kapal sudager di tengah laut bener barang nenyo aki-aki jeung budak hideung teras mendarat eta kapal luncak sudager nubruk ki anak saha ieu anak aki juragan nek dibawa ka mana ieu aki tidak susah ai kawitna mah ku aki terek dipikeun da ku kesel eueuh jeung maraban ala kadar menang nguseup tu aki tah kitu maksudna mangan teu tega aki teh oh kitu ki hayang sabaratus juta aki duta jadi kumaha maksud juragan ieu budak hideung jeung kuring aki hayang naon deh kieu we atuh aki mah hei kasep hideung dae ku aki dibikeun ka sudager dae moal ewa ka bapa moal ayeuna mah kieu nya tong da ku abah parek dipikeun teu tega ilu we jeung sudagernya ungkleuk eta budak hideung kieu we juragan abdi meminta pakaian we sabelah tanggungan jeung duit sabelah nek ditanggung we ku aki atuh eta aki-aki teh dibere duit sabelah tanggungan jeung pakaian sabelahna anu akhirna ditanggung tak kitu nya tong aki marek balik cig aki gara bubungah nini cig keun kuring mah da geus dijual eta si aki mani egang balik kan ini laporan mawa duit sabelah tanggungan jeung pakaian lajeng eta sudager mah mawa budak hideung kana kapal pesta-pesta di jero kapal aing bakal kapanggih jeung untung wah hebat dia di jero kapal teh joget-joget segala macam anak buahna eta sudager kabeh bunga sajeroning euner-euneran di tengah lautan anu akhirna dadak sakala kapal ieu sudager dobol kocak dengek kabeh cai tapi kabisa asup ka jero kapal budak hideung luncat sudager luncat aya nu kabagian alat salamet nu teu kabagian kurang leuwih nu korban 50 balad sudager korban sadayana korban aya 30 deui balad sudager ceurik balilihan di pinggir laut budak hideung cineluk bae seserian bingung ieu teh kapal pinuh ku cai cek kapten kapal Gusti ka sudager gara-gara boga budak hideung puluhan tahun di tengah laut kakarak mengalami makapal dobol cek kapten kapal Gusti kakarak mengalami 30 tahun berang peting di dasar laut di dina laut kakarak mengalami kapal nepi ka dobol Pak ieu gara-gara budak hideung ieu teh bagus ulang teu dikeremusan oge teu dihakanan ge bagus ieu teh da kuring mah keung barang aya budak hideung waduh bawa cek sudager ya tenyo seuri we kitu ngomong henteu paur kuring mah
aing baru dikelepuk cek Sudager ya. Duh, ka mana ngajualna deui euy? Aduh, kumaha ieu? Coba balad 50, Pak. Kapal dobol, bagus urang hirup keneh. Kuring mah sok sieun dihantem bool ya. Budak hideung mah seuri bae, nenyo eta jalma rek ngeunang kauntungan. Minum-minum joget-joget dina kapal, akhirna kapalna dobol. Cek Sudager nek neangan jelema liwat rek dijual ku aing ye. Jeung namal kapal euy. Teu kacaritakeun sunu. Anu jadi budak hideung kalayan geus aya di tangan Sudager. Sudager anu keur bingung ku hayang ngoperkeun deui ieu ka budak hideung. Kacaritakeun ibuna anu keur nangis. Pat nagara mangku alam mangku bumi bingung sebab tinakan-tinakan pamanarasa heueuh biadab. Jauh tina didikan agama. Jauh tina palaturan-palaturan agama. Anu akhirna sakabeh balad anu benar-benar jalalujur para menteri, para gegeden kabeh bang bingungkeun ya sunu teh ka mana. Malah mama ajengan oge Kiai Aji Luhung sareng Umi Kasih anu geulis putrana mama ye Gusti sunu teh teu aya. Rahayat geus ampir berontak ku sabab sunu henteu aya duka di mana ayana. Mama ajengan Kiai Aji Luhung ngayakeun musyawarah jeung sakabeh santri. Mama rek ngalalakon kaleuweung rek neangan Gusti sunu. Anu akhirna Umi Kasih putrana hoyong ngiring. Yuk geulis urang duaan ngalalakon. Sunu di mana ayana? Besi aya kasarung ieu sunu. Aya nu jahat, nu hianat atawa besi kasarung di tengah leuweung. Ieu teh Umi Kasih teh leumpang bae leleuweungan jeung eta ramana. Gusti sunu maya nangkring bae si laut jeung Sudager. Ku Sudager nek dioper deui budak hideung teh ka mana ngoperna. Ari Kiai Aji Luhung mah jeung Umi Kasih nyaksrak kaleuweung nu geus teu kasorang ku manusa. Besi ieu sunu teh kasarung di leuweung. Besi aya nu hianat, mun aya anu hianat meureun aya bangkena. Gusti sunu di mana ayana? Anu akhirna lalakon sasasih Kiai Aji Luhung teh geus lelah akhirna ngidul mapai-mapai sisi basisi laut. Barang katingali ku Sudager tuh geuning aya nu liwat ka dieukeun. Ya budak hideung ku aing rek dijual sabaraha bae lakuna. Aing butuh duit pikeun nambal kapal. Dek dijual ku aing ka saha wae sabab duit lakuna geus lah. Teras ieu Sudager ti wetan ngulon jeung budak hideung mama ajengan Kiai Aji Luhung jeung Umi Kasih ngetan anu akhirna amprok. Ceuk Umi Kasih mah ulah jalan dieu kunaon neng? Aya nu mamawa monyet mah. Ih, aya nu bogana moal samarangan. Sieun neng mah sieun. Moal jeung nu bogana. Barang ti kajauhan kene Sudager uluk salam ka mama Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hei, dicangcang teh ta monyet. Loh. Pajarkeun monyet ieu budak hideung. Dicangcang cenah mah bohong eta teu make rante. Umi Kasih geus ribut wae mah. Aduh, ieu besi ngegel. Moal. Seuri eta budak hideung. Ieu teh satonan teh. Duh, ka cenah mah abdi ge bingung disebut manusia da kos sato. Hideung. Disebut sato da bukti manusia ieu teh.
Neka mana anjeun? Kieu mah. Akon mama teh namanya mulih sarang pun anak ti leuweung. Ieu mikiran sunu. Da murid mama teh eta anu tiasa kapercaya teh. Da ingis mama mah lamun eueuh anjeunna. Bener. Pikiran dua utusan bener ieu kiai neangan geuning. Mama teh sabulan leuwih jang. Balik we jeung anak geus rieut mama mikiran. Mangih budak hideung dibeli we ku mama. Budak hideung monyet mah. Nya ai rupa mah kos monyet tapi jalmi aneh euy. Di mana mah abdi hoyong ningali tuh di ditu dipun anak. Barang pat nagara mangku alam nyamperkeun kaum mikasih nu kagungan mah budak hideung. Umi kasih keur calik dina kursi jeung budak hideung. Ya, saulah ngisingnya moang icing moang. Ngan budak hideung teh ogoat. Daharna hayang dihuapan bae. Ai ti peuting ngan ngariring ngan ceurik we lamun hees di tukangan ceurik. Gusti, sia ti goblok ceuk Umi kasih. Dahar kudu dihuapan sia. Teu ica cenah. Kunaon sia teh lamun hees di tukangan sok ceurik. Ayeuna lamun ceurik deui awas sia ku aing kepeuting digebug ye. Anak aing lain sia. Goblok. Ceurik eta budak hideung dicarekan. Teu lami jol tatamu duana assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon Bapak? Hoyong ningali budak hideung. Barang ret ieu si budak hideung nenyopat nagara mangku alam. Burak dak lumpat. Duar ler di imah, ieu aya naon, ieu aya naon. Burak dak lumpat sedih. Pak, ieu budak hideung nepi ka ngejatna haku Bapa disingseunan. Henteu, Neng, henteu Bapa teu nampi. Aduh, ka mana ieu budak hideung? Hideung, ka mana anjeun? Diteangan ka kolong ranjang teu aya. Di tangan kaunggal kolong oge teu aya sadayana santri disiapkeun hesa kabeh santri budak hideung teh eueuh ieu teh ka mana ma terus laporan ka mamajengan budak hideung eueuh ma tareangan Pak barang di teangan kapangih ngaringkuk we di lombang kupat nagara jeung mangku alam apa ieu kitu Neng kulan apa ieu sanes leres dina lomang cau. Hudang cicing bae. Jang hudang jang. Disebut ujang teu nemalan, disebut kasep teu nemalan, sama sekali. Disingseunan, diurugan seuk waing hudang. Teu sieun. Disebut kasep teu nemalan. Duruk we duruk. Teu sieun. Bingung. Cepat negara dipanggil ujang teu nemalan, panggil kasep teu nemalan, panggil naon teu nemalan. Coba urang panggil nu saluhureun ye. Ye karasana beda ye. Gusti, coba gugah heula, ye abdi Gusti. Nemalan. Nek naon maneh ka dieu? Hagar balik. Bejakeun kula aya. Nah. Cepat negara kekaharti maka nitah balik. Aya naon Gusti miwarang mulih? Balik ka itu maneh. Iya sunu bisa jadi ya. Gusti, abdi moal waka bisa mulih ka nagara. Gusti masing hawatos, masyarakat hampir berontak lamun Gusti teu aya. Gusti, cing geura bisa mulih ka jati mulang ka asal. Eta sunu teh patras ngaludah kana panangan eta ludahna digaperkeun kana salirana kabeh jeleng kenek jadi sunu deui. Eta jelema kabeh pada geger santri pada geger Umi kasih gogolencengan manehna nangis. Rumah satu kang nekean, rumah satu kang ngegebuk. Gusti, cek Umi kasih mama tersangka eta teh Gusti sunu. Abdi sok ngarokan paingan hees mung di tukangan horeng teh geus tua bahangka.
anu akhirna Pat Nagara Mangku Alam ngejat laporan ngumumkeun ka sakabeh masyarakat. Ka ibuna, ibu ulah bingung ulah keung, masyarakat Gusti Sunu bakal turun deui aya di Babakan Kembang. Pala hadirin pamanarasa beureum beungeutna. Kulang ngajar ieu Sunu aya keneh. Barang ngadenge pangumuman aya keneh Sunu, balat-balat tentarana kabeh dikumpulkeun ku pamanarasa. Hei, kuarudak kumpul. Aya naon Pak? Kulang ngajar. Sunu masih keneh aya. Jadi jelas Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi mihak ka Sunu, teu mihak ka urang. Barudak penting ieu urang bertindak. Kumaneh paehan kabeh Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi gegeden ieu nagara Pasuruan aing nu ngahareupan Sunu sapenting kudu anggeus. Palandirin tindakan hebat pamanarasa sakabeh belat tentara nu rek ngaruksak hianat kana agama jeung kana nagara. Bergerak sapenting Pat Nagara Mangku Alam Mangku Bumi korban kabeh. Tinggal Sunu Pak anu salamet ku pamanarasa mahan teu beunang. Barang enjing-enjing teh bangke geus amalatak Pat Nagara Mangku Alam jeung Mangku Bumi korban siap Sunu kabeh. Belat tentara anu masih keneh nyah ka masyarakat kabeh bergerak ngudag-ngudag. Belat tentara pamanarasa. Pamanarasa diubar, santri turun kabeh di Babakan Kembang, di kapalaan ku Sunu euneur nguber-nguber manusia nu jahat. Balad-balad pamanarasa korban lain setik. Pamanarasa ditewak tah di dinya pala sedirik. Dikikis abis manusia anu rek ngaruksakan agama jeung kanagara. Pada waktu harita alhamdulillah beunang sadayana sapara kanca pamanarasa anu baris ngarug-rugeun ka masyarakat seolah-olah rek mawa kana jurang kasangsaraan. Alhamdulillah manusia nu jujur kalaya nu bener ku Allah ditangtayungan. Anu akhirna kekawasaan ieu nagara beunang deui ku Sunu. Tah kitu pala sadere balukarna manusia anu rek hianat teh kitu, anu kosong tina didikan agama. Tinggal umi kasih teh kekeh hoyong ditikah. Manehanana ku Gusti Sunu ma umi kasih. Ara talibadunya wa in tala umruhu wa nala minadunya sururan wa an'ama. Kabanin bana bunya nahu pa'aqamahu falamas tawamakod banahu tahadama. Jadi rancana ieu pamanarasa gagal sama sekali kulantaran manusia nu jauh kana palaturan Allah. Akhirna Gusti Sunu ngayakeun musyawarah nek nikah ka umi kasih. Persiapan di pasantren Babakan Kembang. Alhamdulillah malah pasantren rek terus-terusan dibangun. Masyarakat rek dibangun jadi manusia sautuhna. Tah maka ku sabab kitu pala saderek. Ieu riwayat Gusti Sunu, riwayat budak hideung hampir salaras. Jeung kajadian kamari ieu anu manusia rek ngarusak agama jeung kanagara. Tah maka dulur sadaya ieu riwayat muga-muga sing jadi perhatian ka sadayana. Oge urang ayeuna wayahna bergerak kudu bisa balap kana jalan kahadean, balap membangun ieu nagara, balap urang ibadah ka Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.